Nyai Kintamani ngararet ka Guntara bari nyalita deui. Guntara, si Jakawanara geus ku aing welah di podaranana. Beheungna bakal disapatkeun ku pedang aing. Ku cara kitu maneh geus moal aya panghalang dina mikahayang ka Sinun Alina. Kumaha Guntara? Satuju di dinya? Dewek satujukeun. Memang benar mun si Jakawanara aya keneh di kieuna. Moal oleh jadi panghalang, bakal jadi cucuk dina jerut daging nu ngajadikeun dewek moal bisa ngapimilik Sinun Alina. Sok ayeuna laksanakeun karep hayang kin-kin anu hayang nyapatkeun peuheungna si Jakawanara. Suka jeung sugemaha teh ieu. Ningali si Jakawanara geus kabawatang jadi bugang mah gen. Nyai Kintamani musirkeun perhatianana ka Jakawanara anu masih keneh can ngoneal hudang. Nyai Kintamani geus nangtukeun sikepna pikeun nyapatkeun beuheungna Jakawanara ku pedangna. Nasib maneh memang goreng Jakawanara. Sabab sakedeung deui maneh ngagoler jadi bangke ngababatang jadi bugang. Disapatkeun ku aing sabeuheung maneh teh sia. Nyai Kintamani geus rek ngajorelat rek metakeun pedangna nigas beuheungna Jakawanara. Tapi orok aya gerakanana jadi kaneg. Waktu ningali aya cirim anu ngajorelat anu saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Guntara jeung Kintamani. Jorelat cilung celogedeg. Guntara ngaranju kaget ningali cirim anu anyar datang teh. Sing horeng nang bule geuningan Baracakra. Harita nang bule dina karakterna Aki Buana Ireng nyarita ditujukeun ka Guntara jeung Nyai Kintamani. Maneh duaan montong wani-wani ngabinasakeun bapak aing sagoblog. Mun maneh teu buru-buru nyingkah, ku aing bakal dihajar moal diberi ampun sia. Aing nang bule putus si Rawing anu bakal ngabela anu jadi bapana. Sok tarungna jeung aing we ajir. Guntara anu bisa ngerasakeun masih keneh kasandingan makhluk gaib lantaran dibantu ku Aki Rungking. Harita teu ngarasa sentar mun tarung ngayuna nang bule. Jakawanara teh bapa si Laing bule. Terus ayeuna si Jakawanara rek ditulungan ku si Laing. Mun kitu mah tu si Laing oge hayang modar sia na bule. Babarengan jeung anu jadi bapa. Kabeneran sia. Anu matak mun si Laing hayang salamat gancang sakurang ajar nyingkah ti patempatan sia. Nyai Kintamani milu mairan calitaan ditujukeun ka nang bule. Maneh bener-bener belegug nang bule. Bodoh kata tabayo maneh. Kala kahayang babarengan modal jeung anu jadi bapa. Sanajan maneh boga kakuatan jeung kamampuan anu hebat, tapi dina poe ieu mah maneh moal mampu kumaha oge nyimbangan kakuatan jeung kamampuan aing. Saukur 3 jurus maneh bakal modal sakudengan aing nang bule. Meuli hampang kitu teh si koplok ngomong. Abong kena bibir henteu bujuran. Maneh nu belagug mah sakurang ajar. Oke jong hayang modalan aing. Bae teu gablek kabegug anjir. Mun heueuh hayang modalan aing montong ngajedog bae atuh sate koplok. Sok atuh geula talajang aing. Mun bener mah dinya deh modalan aing sok. Lu jual gua beli tahu.
Nyai Kintamani jadi pedah amarahna ngarasa boga angkehan dibantu ku Aki Rungking Pasir Gunting. Malah dua makhluk gaib anu nyanding kana warugana. Harita Nyai Kintamani saya gadiri pikeun majuna Rajang. Harita Nyai Kintamani katingali musirkeun paneutepna ka Nang Bule betus nyarita. Nang Bule maneh bener-bener modal ti heula sia. Ayeuna ku aing bakal dibuktikan kakuatan jeung kemampuan aing. Rasakeun Nang Bule. Hiya! Jorelat cilung. Nyai Kintamani majuna Rajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang Nyai Kintamani kawilang garang. Bangun hayang sagancang-gancangna bisa ngabinasakeun nu jai lawan. Tapi Nang Bule teu kapalingan gerak, cirimna ngajleat ningkahan panarajang lawan. Shoot pros. Panarajang Nyai Kintamani saukur kena ke tempat kosong. Sabab Nang Bule geus ngacuelat pindah tempat, Nang Bule maju dina tangtunganana bari nyeungseurikeun nu jai lawan. Nya cek aing ge naon anjir. Maneh mah saukur begug ngabacot wungkul anjir. Sakirana henteu begug ngagunakeun pedang mah montong digugubug. Kawas heueuh we ngagugubug pedang ngagunakeun teu bagug seteh. Setan, urang ajar. Maneh kudu ngarti Nang Bule. Kakuatan jeung kemampuan aing moal mampu diimbangan ku Malaysia. Si Kintamani morek keukeuh narajang mun tacan neuleum maneh ngababatang jadi pugang. Kana kumaha oge maneh kudu modar kudu dengan aing Nang Bule. Cek aing oge hasok tong ngabaca tukul seteh abongkeun awewe mah loba bibir seteh koplok. Montong saukur ngabaca tungkul gunakeun sia jurus anu paling hebat. Eta boga senjata sok gunakeun ai begug mah seteh. Rek kumaha bisa modan aing ari ngagunakeun jurus anu kolapetong siga tali mah. Guguru ti saha seteh he? Mun jadi angkeuhan bogog jurus kitu patut oge sia mah haram jadah jangkar kehet. Maneh bener-bener nangtang hayang tereh modal. Ayeuna maneh bakal modal Nang Bule rasakan sia. Hayya! Nyai Kintamani maju dina Rajang. Kacepetan gerakna leuwih dironcakeun. Angin sameran panarajangna nebak kuat kanu jadi badan lawan. Pedangna lir upama jadi sambar hiji saking ku cepet-cepetna gerakan dilakukeun ku Nyai Kintamani dina waktu harita. Poroka aya Nang Bule nu ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Kacepetan gerakanana tetela leuwih punjul batan kacepetan panarajang anu jadi lawan. Syuk berasat cuilat plos. Panarajang Nyai Kintamani tacan bisa kena. Sabab Nang Bule geus pindah tempat. Nyai Kintamani jadi penasaran harita ngagentak luncat ngalakukeun panarajang susulan. Ningali nu jai lawan maju dina Rajang harita Nang Bule ngarubah cara taruna. Dina nyingkahan panarajang anu jai lawan saukur ngakiwar jeung cingkrak kagigir atawa ngagajang luncat. Sok wukiu perasaan. Datang sabetan pedang kana beuheung lawan. Kiwarop
ceplos siu berasap sanggeus Nang Bule nyingkahan 2 kali panarajang lawan. Harita Nang Bule aya kesempatan anu hade pikeun ngasupkeun panarajang. Dengan katuhuna anu harita ngahantem ke kemplong anu jelawan. Shot hiuk setan bangsat kurang ajar jagal kehel. Rasain lo sabrewet cenglen. Aing mah teu omon-omon aing mah. Cek aing ge lo jual gua beli. Karas sameureun. Nyai Kintamani ngagero kaget. Samun nahan kan nyeri tapi ngan ukur sagedeung ngarasakeun kan nyerina. Harita Nyai Kintamani mancu dina tangtunganana bari jeung yang selikeun ka Nang Bule. Saukura sakit tu geuning kakuatan panarajang teh Nang Bule. Deleh ya aing, deleh kayan aing teh sakara-kara Nang Bule. Hartina panarjang maneh taya pangaruh naon-naon deuleu. Kawas kieu patut encu Sirawing teh teu balik sia ah. Hayaan maneh sarua jeung si Sirawing aki maneh anu ngaranna saukura digedekeun ku beja. Mun seug Sirawing aya di dieu ku aing bakal diwawejeg nepikeun ka pejet saku aing mah. Sakalian dibarengkeun jeung maneh sia di podaran babarengan sia. Ningali sikap jeung ngadenge carita Nyai Kintamani anu geus ngahina ka Sirawing anu jadi akina, harita Nang Bule jadi muncak amarahna. Pangaruh muncakna amarah Nang Bule ngajadikeun kaluar kakuatan puncakna. Pangaruh tina kaluarna kakuatan puncak ngarobah kaya Nang Bule anu parobahan nana ngagetkeun jalma anu ngabandungan. Harita bukna Nang Bule anu peureum jadi jarocong rarancung kawas-kawat. Sorot panona jadi semuhurung. Sedengkeun beungeutna jadi beureum oge kulit sakujur badana anu tadinya bersih. Harita jadi beureum. Ningali kayan parobahan Nang Bule saperti kitu. Guntara jeung Nyai Kintamani kitu deui aki rungking pada ngarasa kaget lain di kieuna. Sorot panon Nang Bule anu samuhurung mancong ka Nyai Kintamani bari tos nyarita. Maneh tong kaget sia ningali kayan aing jadi sapertos kawas gini. Si Kintamanyun mun keukeuh maneh hayang modal aing hasok tong diengke-engke cek oge tong loba hulang-hulang sia brewet nyenglet maju dina rajang gunakeun kakuatan maneh anu paling hebat ari gableg kakuatan anu melanoy kitu patut mun tong digunakeun tu anjir wah karasana ka aingna oge anjir. Nyai Kintamani sok sanajan hatena masih keneh ngageter tapi lantaran boga anggapan dibantu ku aki rungking harita Nyai Kintamani jadi boga angkeuhan bakal mampu ngungkulan Nang Bule. Nyai Kintamani ngabangun pasangan saga diri pikeun majuna raja bari netep seukeut ka Nang Bule harita Nyai Kintamani nyarita. Aing moarek sieun neuleuk kayan maneh Nang Bule. Ku aing bakal dibuktikeun maneh bakal binasa ku sabetan pedang aing. Sakedeung ge sia ngajampanna jadi bugang di patempatan plok. Modar pileuleyan jeung alam dunya teh sia. Kurang ajar sia. Nya sok montong ngomong wae atuh sateu brewet jenglet. Sok aing ye siap ye. Kurang ajar sia. Rasakeun sia Nang Bule. Heya.
jurelat Nyai Kintamani majuna Rajang sabatan pedangna ngarahkan anggota badan lawan tapi yang boleh saukur ngakilak tagilirkan badana sabatan pedang lawan tayo bisa kena kana sasaran syuh QR plos dua kali panarajang Nyai Kintamani ngeplos kena kana sasaran geseh waktu sabaraha detik disanggeusna nyingkahan panarajang lawan anu kadua harita nang boleh ngalakukeun panarajang balasan dina kacepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku panajo lawan harita panarajang leungeun katunang boleh ngahantem ka kemplongna lawan ngajadikeun Nyai Kintamani ngabangkieu menurut katukang sakieu keus kurang ajar setan Nyai Kintamani ngageron nahan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang tapi da puguh Nyai Kintamani kasandingan ku dua makhluk gaib harita Nyai Kintamani bisa gancang mancukeun di tangtunganana Nyai Kintamani bari ngatoreng hapanapasna harita jadi kageteun sabab kekemplongna anu kabenangan ku panarajang nang bule masih kena nyeri nang bule musyrikeun panetepna kanu lawan harita yang serikeun Nyai Kintamani anu keur sumengir nahan ka nyeri maneh mata karek ge kabenangan sakali ku panajang aing geus cengir kitu maneh mah anjir rek begug modal aing kumaha anjir saukur gablek kemampuan kawas kitu patut mah beungeus maneh mending kene mundur Kintamanyun mending manyun we di juru tuh manyun sok manyun Nyai Kintamani mureleng kalang bule rasa penasaran ngajalikeun Nyai Kintamani saya gadi diri pikeun ngagunakeun kekuatan sapinuna bari ngawangun pasangan Nyai Kintamani harita nyalita ditujukeun ka nang bule maneh montong anggap enteng karena kekuatan jeung kemampuan aing sareng bule ya iya da memang buktina kitu kurang ajar sia sagedeung ge maneh bakal kawalahan sia nya sok tong ngabecot wae sia teh Kintamanyun sarta moal mampu ngibangan kekuatan panajang aing nya sok aing bosan ngadengeun lagi hantam we nya capek kitu patut sia teh Kintamanyun cek aing ge hasok geragunakeun kekuatan panarajang anu panghebatna lain aing anu bakal kawalahan mah goblok tapi maneh anu bakal kawalahan mah sa Kintamanyun ngomong we larangu kitu teh setan dasar budak edan tada sia kekuatan panarajang aing sok hilang jurelat Nyai Kintamani majuna Rajang ngagunakeun kekuatan sapinuhna anu tangtu we eta kekuatan panarajang teh dibarengan ku kekuatan dua makhluk gaib anu nyanding kana warugana Nyai Kintamani kaya nang boleh anu ngagunakeun ilmu puncakna lain bae mampu ngimbangan kekuatan panarajang Nyai Kintamani anu dibantu ku kekuatan dua makhluk gaib teteh lah nang boleh mampu oge ngalakukeun panarajang balasan anu geus teu bisa disingkahan ku anu jeli lawan datang panarajang sebetan pedangna rek nigas beheung lawan tapi nang boleh ngan sakolepat geus aya di belah katueun badan lawan samemeh Nyai Kintamani bisa nebak kana tindakan anu dilakukeun ku anu jadi lawan harita nang bule geus ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan syuh cuelat kolepat
nang bule geus aya di belah katuhun badan lawan. Hanu saterusna ngasukeun panarajang kuleungeun katuhuna ngahantem kana luhureun dada lawan. Siap sudebekas. Cadah aing rubuh. Nyai Kintamani semua nu ngacerit bari badanna ngacengkang ngoleab ka tukang. Nyai Kintamani rubuh ngabebengkang maring lemah. Ningali kana eta kajadian Aki Rungking jadi kageteun sabab kekuatan panarajang nang bule mampu ngungkulan dua kekuatan makhluk gaib anu nyanding kana warugana Nyai Kintamani. Kajurung kurasa penasaran Aki Rungking ngagunakeun deui kekuatan ilmu gaib na ngajadikeun datang di makhluk gaib anu katilu nyanding kana warugana Nyai Kintamani. Nang boleh anu kan merhatikeun kayaan lawan anu geus dirubuhkeun jadi rada gekedeun oge. Waktu ningali Nyai Kintamani anu ngacuelat hudang, harita Nyai Kintamani mancuhkeun tangtunganana bari nyalita di barunjeung seuri. Deleh kumaneh sia nang bule. Aing geus rubuh tapi bisa ngajorelat deui. Aing bisa hudang deui. Tina kayaan ieu teu sakara-kara. Nganung harti kekuatan panajang maneh eueuh pangaruhna keur aing mah sia nang bule. Kalau aku mah oge maneh anu bakal jajaten mah sia. Nang bule ngahulang sakedeung bari musyrikeun perhatianana kana jai lawan. Dina kayaan keur kitu aya ciri manu ngajoret datang. Jolat cilung celagedeg. Guntara harita datang terus nangtung di gireun Nyai Kintamani. Guntara harita nyarita di barunjeung seuri ditujukeun ka nang bule. Si lain pasti oge kaget jeung bingung sia. Sabab lawan anu geus dirubuhkeun bisa hudang deui dina kaya teu sakara-kara. Jadi kekuatan panarajang teh geus eueuh gunana dipake tarung. Sakomo ayeuna si lain kudu ngayunan dua urang lawan. Nyatana dewek jeung Kintamani. Nampuyak siana bule rungkad sasagede oge. Jadi maneh duaan teh rek huruf aing gitu. Sok diladenan ku aing mah anjir. Tong boroning di huruf ku dua urang leuwih ti dua urang oge di sihareupan ku aing mah anjir. Kintamayun ditajong sok wae ngajolopong, dijagor sia ngajolor sia. Sok maju. Kapintong itu sok maju waktosna seep.